beas mana beas di pemerintah beas BLTT RT mana RT atong hare-hare kuring gecan kabere sok geura aya nu beunghar di dieu hitut geura da moal ambek moal mentak nu miskin keur kieu motong hayang hitut ampet tapi kaberes ajaran geura hitut mun dipolototan ku gigireun koplok sia modal hareupeun aing nyingkah atuh nunung sia teh aing ngadaharnan atuh nunung cemeni pait kieu haram jadah sia teh coba lamun ieu ce eha nu hitutna ada beunghar atuh eha mah beunghar atuh begitu jedut ce eha kumaha cek gigireun wah sehat lamun nempo batur diajar daek keur engget-engget ajar ya diajar daek ka masjid ulah naon bibir teh ulah jail bibir teh ulah celembeng ieu nempo batur kakarak daekeun tobat bibirna celembeng oh budak paingan heuh hujan guludugnya ai kitu deuleu aya si eta ka masjid tara-tara ti sasari oh paingan hujan angin bageduran atuh kira-kira lamun kadengieun ku jalaman daekeun keneh ka masjid henteu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd ayyuhal hadiruna wal hadirat kahatur para alim para ulama asatid wa asatidah para kiai anu ku pribados kalintang dipika hormatur ditedak doana mudah-mudahan guru-guru urang sadayana nu hadir sehat jembar manah milik rezekina barokah yuswana barokah ilmu sareng turunanana ais pangampih papayung lembur papayung nagara pangersa bapak kuwu miwah reng-rengan perangkat desa ketua MUI OG BPD kalih Karang Tarunana tokoh agama masyarakatna tokoh pamudana kahandapna Pak RW sareng Pak RT na teu hilap ka Bapak Kadus mudah-mudahan sadayana para pengurus nu aya di lembur urang dipaparinan kakiatan sehat dohir batin kanggo amar ma'ruf nahi mungkar para agnia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Regreg masyarakat lamun aya pakuwu. Ciri kuwu teh ngadukung. Regreg masyarakat lamun pangajian di hadiran ku kuwu. Sanajan kuwu nama sare. Tapi ku datang nate eta teh tos janten dukungan kangge urang. Alhamdulillah. Doakeun pakuwu sing sehat pakuwuna. Lantaran karasa kukuring lamun geus mareng acara kadieu hayang kaditu hayang kadieu hayang hadir kaditu kudu hadir matak ulah aneh lamun pakuwu geuning dina acara kadang-kadang tara nepi ka anggeus lantaran kabeh oge kudu kasumpingan dina hal ieu jadi pengurus teh nya wayahna hiji capek dua pusing katilu rudet kaopat minang lapar lantaran di mana wae inget nadahar teh nya tos tuang pakuwu asarua jeung urang atunya mudah-mudahan sadayana jamaah nu hadir bungi ieu Allah maparinan kasehatan zahir batin para sepuh hadirin rahimakumullah teu karaos balas betah di alam dunia urang ayeuna parantos ngadampal karena sasih nu munggaran sasih Muharram
tahun munggaran tahun baru sehingga nu kamari mah 1445 Hijriah ayeuna mah 1440 genep Hijriah. Tahun Hijriah diawali dina bulan Muharram anu sok padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah lain dina bulan Muharram. Aya nu nyebutkeun hijrah dina bulan Rabiul Awal, aya nu nyebutkeun Rasul hijrah dina bulan Safar. Nah habat atuh kalender Hijriah di awalan ku Muharram berawal ketika pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, ketika umat Islam mengalami kemajuan dalam segi aspek, setiap aspek nak maju, nepika umat Islam mengalami masa keemasan, agama menyebar dengan mudah lantaran Sayyidina Umar bin Khattab mengedepankan kasih sayang kanyaah nepika umat Islam tersebar, para sahabat tersebar ke segala penjuru. Maka hal ieu Islam mengalami kemajuan, akhirna nimbulkeun kecemburuan sosial di tetangga sabelah anu akhirna nyebutkeun umat Islam dilarang make titik mangsa Masehi lantaran eta mah nu kami cenah kitu. Maka di dieu Sayyidina Umar bin Khattab manggil para sahabat pikeun ngabadamikeun perkara nu ieu. Akhirna geus urang nyieun kalender sorangan ulah make Masehi ai kitu mah. Lantaran komunikasi baheula mah can aya telepon, can aya HP, can aya telegram. Naon atuh hanya memakai surat menyurat. Aya bulan mah ti baheula ge aya. Muharram, Safar, Mulud, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ngan tahunna tahun Masehi. Itu. Maka para sahabat badami ayat menyebutkeun geus we atuh mulai tahun Hijriah teh, awal tahun Hijriah teh urang nyokot dina kelahiran Nabi. Lamun baheula disatujuan ku para sahabat, maka tahun ieu urang bakal ngarayakeun 1446 miladiyah. Moal Hijriyah. Aya deui nyebutkeun kumaha atuh lamun urang nyokotna tina Rasul diangkat janten Rasul. Lamun harita disepakati mungkin urang bakal naon? Bakal memperingati tahun baru Islam 1446 Qur'aniyah. Alasan yang diterima ku para sahabat, terutama ku Sayyidina Umar bin Khattab. Terakhir geus atuh kumaha lamun urang ngawitan tahun Hijriah teh nyandakna tina Rasul pupus. Baheula lamun disepakati nyokot tina tahun pupus, maka mungkin urang bakal nyokot memerayakan tahun baru Hijriah teh adalah 1446 Mautiyah atau takjiyah. Hanya mungkin ini akan menyisakan kesedihan. Saur Umar bin Khattab teu satuju terakhir ayat cilegeung saha sahabat Ali. Saur Sayyidina Ali geus atuh kieu wae. Kumaha lamun urang nyokotna tina bulan Muharram. Lantaran bulan Muharram jalma umat Islam khususna kakarak baralik ibadah haji. Sedangkan jalma baralik ibadah haji lir ibarat anu kakarak terlahir kembali. Artinya mereka baru selesai menyelesaikan ibadah ritual haji anu eta jalma terbebas dari dosa dengan membawa semangat spirit haji kakarak mulang tina ibadah haji, maka mawa harapan baru, mawa semangat baru, geus urang nyokot we tidinya. Akhirna eta logika diterima, maka disepakati Hijriah awal bulan hijrah teh adalah bulan Muharram. Kunaon dingaranan Hijriah? Sebab Islam mengalami kemajuan setelah Rasul hijrah di kota Mekah ka Yasrib. Baheula mah Yasrib encan Mekah. Hanya setelah Rasul hijrah ka mana? Ka Yasrib dirobah ngaranna. Berubah ngaranna tina Yasrib menjadi Madinah. Hartos itu.
biasa we atulah nyorongot sana naon geus nyu ieu geus nyeuna ieu kapangker ka kuping teh Bu kulantaran ieu teh usum tiris meureun abdi surti Pak Bu moal lila teuing ngaji komo ka luhur mah ngagelebeg angin teh terus kitu sok komo panginten enjing ibu bapak bade aktivitas deui nya meujeuhna wae meureun urang ngaji kaburu neangan kipayah oge para sepuh sadayana datacan langkung tebih panginten Al Fakir Ahmad Royani Al Bantani apunten ti payun bilih bahasa abdi kirang merenah bilih bahasa abdi kirang sapagodos laku lampah abdi kirang merenah hapunten nu kasuhun boh bilih aya anu katowel aya anu kasurung aya anu katonjok aya anu kadupak hampura dari hapunten perjanjian heula memeh naon memeh leuwih jauh moal aya nu kasinggung moal aya nu ambak moal aya anu pundung moal aya nu mabret mulang ti heula cak lain kuna naon Paku zaman ayeuna mah usum viral teu teu panuju saeutik viralkeun leuheung mun ka alusan nu dipiralkeun pelebah ka gorengan terus kitu tah digeus aya geus perjanjian kieu mah sabodo teuing aing merek ngomongkeun rek henteu para sepuh sadayana alhamdulillah ku nikmat sehat panjang yuswa urang bisa dugi kana 1440 genep tapi Rasul untuk ujug-ujug hijrah sagala ge aya alasan sagala ge aya sabab naon nu nyebabkeun Rasul hijrah ti Makkah ka Madinah hiji tangtu atas takdir ti Allah tangtu atas ketetapan Allah nu kaduana moal leupas tina sabab akibat sebabna nyaeta ketika kafir Quraisy nu aya di Mekah geus hareudang ku hadirna Rasul ketika kafir Quraisy geus ngarasa tersaingi ku hadirna Rasul ngarasa karongrong ku hadirna Rasul maka harita Abu Jahal CS ngayakeun pertemuan rahasia pikeun kumaha carana nyingkirkeun Rasulullah sallallahu alaihi sehingga pertemuan diayakeun di hiji tempat anu ngaranna Darun Nadwah maka di dieu para kafir Quraisy anu dipimpin ku Abu Jahal CS harita karumpul di Darun Nadwah lucuna ari Darun Nadwah teh eta teh menang nyieun datukna Rasul ari Darun Nadwah teh eta teh menang ngabangun datukna Rasul lucuna di mana nu nyieun datukna ternyata dipake musyawarah keur maehan incuna lucu teh seri atau aya lucu mah ironis teh nah ironis maka didinya kaum kafir Quraisy ngamusyawarahkeun ngarundingkeun kumaha carana urang nyingkirkeun Muhammad aya anu usul kumaha lamun urang Muhammad asingkeun cek sapalih cek kabilah nu sejen lamun Kanjeng Nabi diasingkeun keukeuh sebab karisma Kanjeng Nabi teh gede ulah komo nu teu wawuh ulah komo anu wawuh nu teu wawuh ge hawana teh hayang tunduk wae ka Kanjeng Nabi mata kurang efektif kumaha lamun dipenjarakeun andai kata Muhammad dipenjarakeun maka komunikasi antara Muhammad jeung pengikutna pasti akan terjadi dan penyebaran agama Islam moal eureun celeungkeung teh aya saurang lalaki kolot cek sakaol eta lalaki teh nyebutna ngakuna ti Najd di tanah Najd ternyata lalaki ieu teh adalah jelmaan setan tapi ka eta lalaki ngusulkeun eueuh deui cara iwalti Kanjeng Nabi kudu dipaehan setuju biasa gini di nariungan kan aya nu pokal gitu aya nu murungkut aya anu enggak kumaha ngiringan bapak we abi tapi di tukang utupluk aya nu kitu aya di dia aya bedil
ai keriungan mah cicing we udud kepluk we apa-apa dahareun beak we biasa nu kitu aya tapi pas geus sepakat disetujui di tukang ngomong aing mah teu cocok kitu aya teu cocok aing aya nu kitu aya kumaha ieu urang lamun udunan saimah ieu saperkaka 100.000 orang setuju si eta mah ngomong setuju henteu nyebut teu setuju henteu tapi engke pas keluar pertemuan ngutupluk aya nu kitu nah, bari nage heuh ulah waka paeh nu kitu teh itu lumayan jeung ngaramekeun nya dog pangrewog lah ieu ge sarua pertemuan ge kumaha lamun nabi dipaehan lamun Muhammad urang pateni wae paehan setuju aya nu saenggeus kabehan setuju timbul masalah pertanyaan saha nu maehanana kumaha lamun Bani Adi oh cilaka sebab sanajan beda prinsip budaya Arab itu ada persatuan jeung kesatuan terutama para petinggi kabilahna para petinggi klan sehingga ti Bani Hasyim teu hadir lantaran naon moal aya anu ridho kemenakan atau keluargana di rogahala moal aya termasuk Bani Hatim teu hadir lantaran Bani Hatim teh nyaeta manehna anu ngajamin Rasul cicing di Mekah aya Mang Hatim oh aya jalan mana oh gagaya moe jalan mana namanya Bu tak itu nyora atau nyora sok masih belum terpecahkan akhirna kumaha lamun setiap kabilah ngutus hiji algojo akhirna diutuslah setiap kabilah setiap kaum diutus hiji algojo pemuda terbaik dengan implikasi dengan dibibita motivasina saha nu bisa maehan Muhammad bakal dibere 100 onta bayangkeun Pak Kuwu lamun ayeuna sacara senaon lamun ayeuna hiji onta hargana 5 juta da teu mungkin 1 juta mah Pak be we teu meunang 1 juta lamun ayeuna onta 5 juta atau lamun katakanlah urang cokot harga onta 5 juta we teu ulah gede teuing gitu da teu apal hargana sabaraha katakanlah harga onta 5 juta kali 100 onta sabaraha beraha sabaraha Mang Hatim aya kunis gagayem 5 miliar bayangkeun saha nu bisa maehan Muhammad bakal dibere 100 onta geus lamun dikonversikeun kana duit rupiah 5 miliareun keur jalma nu bisa mawa sirah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eksa nu teu kabita atuh rek saha nu teu kabita Pak maka didinya berbondong-bondong para pemuda di setiap kabilah diputuskeun iraha malam Jumat urang kepung imahna maka didinya Kanjeng Nabi poe Kemis wanci lohor keur meujina menterang-menterang wanci lohor surya rek pamit Kanjeng Nabi teh kaluar cik tarik ibu kawani mah lain ngarakak nguruk-nguruk teroret arek moal Kanjeng Nabi sumping ka tempat kabumina Abu Bakar katingali ku Siti Aisyah aya anu leutik beki caket ternyata disidik-sidik eta teh Kanjeng Nabi maka saur Kanjeng Nabi ya Abu Bakar kosongkan rumahmu karena aku akan berbicara denganmu
perkara yang rahasia. Apa kata Abu Bakar? Tidak ada orang lain di sini kecuali semuanya adalah keluargamu. Maka dirinya kanjeng Nabi nyaurkeun, ya Abu Bakar As-Siddiq, telah datang kepadaku perintah untuk hijrah dari Mekah ke kota Yasrib. Maka Abu Bakar As-Siddiq teh Pak ngarasa bunga. Bari jeung Abu Bakar As-Siddiq teh geus nyiapkeun unta 2 ekor keur perjalanan hijrah. Ngan ku kanjeng Nabi keukeuh digaleuh. Tingali ku sayana akhlak Rasul, Abu Bakar Siddiq teh geus nyiapkeun unta keur perjalanan hijrah. Ku kanjeng Nabi teu dimanfaatkeun, balikta ku kanjeng Nabi digaleuh eta unta. Teu cuma-cuma. Padahal jeung perjalanan 2 nana. Bayangkeun. Digana urang lamun boga bala di kawas kitu, ruhainya Pak. Ruhainya pan eueuh balad aing mah ja eueuhnya paku mah ja urang mah boga balad teh kitu rajeun bebarengan panyokot rokok kaos keris betul udud eta nyebut udud kot nyebut keris celeput hiji sebabna boga balad teh kapan teu nempo rokok ngagoler ukur make ciik rokok beak tu 10 ciik pan 10 batang tinya home lagi menang nganjuk. Singkat cerita, Rasul berangkat ngan nyandak jalurna henteu jalur biasa, tapi Rasul nyandak jalur ke arah selatan. Jadi Rasul teh rek ngecoh kafir Quraisy supaya teu apaleun jejak Rasul. Maka Rasul menetap di Gua Sur selama 3 hari 3 malam untuk mengecoh. Maka harita di kota Mekah kafir Quraisy kota tetengan. Nah, apa yang terjadi? Iya. Jauh sebelum Rasul berangkat, Rasul mihape kasaha ka Sayyidina Ali, ya Ali, pakai mantelku dan berbaringlah di tempat tidurku. Sayyidina Ali terangan yen Rasul erek diroga hala, tapi duanieun keneh eta ngagantian peran Rasul. Coba lamun urang dia, ya Hatim. Pan aing saya tahu kudu ingetna. Ganti atuh ku Dadang atuh. Eueuh pan Dadang mah eueuhnya. Oh aya tawa. Asep atuh ganti ku Asep lah. Aing segala aja lieur aing ari kieu mah Dedi atuh ganti ku Dedi lah aya keneh bae ya Asep wayahna anjeun kudu sare ceuk kuwu nah apa kuwu peuti aing rek dipaehan kumaha cek Asep mending kuwu nu sare di dieu aing mah ngora keneh ku mah geus kolot aing mah can pati apal pan rasa apem. Tapi Sayyidina Ali sami'na wa ata'na kersa ngegantosan peran Rasul. Maka ketika Rasul berangkat, Rasul menggenggam sebagian tanah kemudian dibacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka para pemuda anu ngepung bumi Rasulullah harita kapiuhan cek sakaul pingsan cek sakaul sare pokona mah intina teu sadar bahkan linglung lantaran Allah ngajadikeun di tukangna naon dinding di belakang dinding di depan mereka dinding sehingga mereka tidak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingali mantak bisi ece urang lieu aya nu nagih ka imah tong lieur-lieur nyokot keusik bacakeun ku ece waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddang fa uqsayna datang nu nagih aurkeun kana matana moal-moal nempo ce itu nya kuring ya baheula keur zaman keur ngaji di Bayasari gitu biasa geuning santri mah lengarnya nu lengar nu bager loba gitu nah hiji waktu ka kota legeg gitu pohon teu moal helm eta nu hadroh pareuman lah meh teu ngaragak nguruk-nguk
blok kabeh anu hadroh blok. Nah begitu lampu merah perikik cek polisi, waduh aing ieu tilang budak ieu mah kumaha begitu polisi ngadeukeutan teu anta parah aing nyokot keusik waja'alna min baini aidim sadwa min khalfihim sadang pagsin komus kesang badake sang alus wur kunaon eta polisi ngadeukeutan keneh wae. Selamat siang dek, ih cak aing kok bapak bisa neuleuh aing padahal aing geus maca waja'alna min aidim sadwa min khalfihim sadang cak aing kumaha cak polisi aing ge sarua cenah ngaji Yasin. Singkat cerita Kanjeng Nabi lolos dina kepungan tuluy beliau pergi ke satu tempat yaitu Gua Sur selama 3 hari 3 malam Rasul menetap di sana. Bahkan para kafir Quraisy, para Al-Gojo sempat datang ke Gua Sur dan menduga bahwa Kanjeng Nabi aya di jero ngan alamat atanapi perkara anu nolak Rasul aya di jero nyata ketingali. Naon? Hiji aya imah lancah weuteug. Nu kaduana aya sarang manuk keur naon? Keur ngangrem. Keur naon? Keur nyileungleung. Maka logika kafir Quraisy di dinya da cerdas sabarna Pak. Disebut jahiliyah teh pedah heueuh. Disebut jahiliyah teh pedah teu daek narima akidah nu dibawa ku Kanjeng Nabi. Kalah nyembah patekon. Da ai logikana mah da cerdas eta teh. Sehingga ningali imah lancah jeung sayang manuk teh otak logikana bekerja teu mungkin Nabi aya di jero lantaran naon? Men Nabi ka jero minimal si lancah teh moal weuteug atawa si manuk teh pasti kaganggu kausir. Kemudian setelah sampai di tempat tersebut Abu Bakar As-Siddiq nyocokan sakurling liangan. Ternyata di antara liang nu aya dina guha aya hiji liang dieusian ku oray anu konon katanya eta oray teh ratusan tahun ngantosan Kanjeng Nabi sumping kadinya. Jadi seoray eta teh hayang pendak jeung kekasih Allah cek Allah daguan bae engke ge aya kadinya. Tiba masanya pertemuan yang telah dinanti-nanti kari-kari liangna dicocokan ku saha? Ku Abu Bakar As-Siddiq. Sawareh mah ku kaen ngan kaena beak ta nu hiji mah liang oray kunaon? Ku jempol. Ku sampean Abu Bakar As-Siddiq. Begitu rek keluar lantaran di mana oray apaleun Kanjeng Nabi lantaran aya seungit jeung cahaya jadi guha teh caang katingali ku oray teh guha teh seungit katingali ku oray teh nepi ka eta oray boga kayakinan ieu pertemuan anu dinanti-nanti cek oray teh ieu mah cek abdi we teu mungkin oray nyanyi kitu teu mungkin. Ngan ketika rek keluar geus betapa naon betapa orang menahan rindu ratusan tahun lamanya ketika tiba-tiba pertemuan hampir terjadi aya nu ngahalangan saking ku keheul eta oray dicongcong lah nepi ka eta Abu Bakar As-Siddiq ngerenyet lantaran nyeri kunyaah-nyaahna Abu Bakar As-Siddiq ka Kanjeng Nabi nepi ka teu ngagorowok teu pak gurubug tapi nahan ka nyeri nepi ka cai mata balilihan akhirna teu katampung teu kabendung si mata ragrag kana pipi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi yang berbaring di atas pangkuan Abu Bakar As-Siddiq terbangun karena terkecelaki naon atuh karena terjatuhi asa teu nyani sok bantuan sok mikir kabeh karena terkecreti naon ijem bro karena tertetesi
Karena air mata Abu Bakar As-Siddiq menetes ke atas pipi Rasulullah sehingga Rasul yang tadinya terpejam jadi terbentak. Naon atuh? Ketika Rasul terpejam maka Rasul terjaga. Jadi air mata Abu Bakar As-Siddiq menghudangkan. Naon atuh? Membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ya Abu Bakar As-Siddiq? La tahzan innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar As-Siddiq, ulah sedih. Allah bersama kita. Mun urang mun Mang Asep nu dicongcong. Lain la tahzan. Ya suku aing dipancong orai. Lanjut Pak Burubuknya. Inilah salah satu fenomena persahabatan lillahi ta'ala. Persahabatan menembus dimensi. Persahabatan anu moal kabeuli. Persahabatan anu tiada duanya. Kira-kira orang butuh tuh sahabat kawas kitu. Prioge teu Pak. Insyaallah lamun kuwu boga sahabat kawas kitu, boga ngabangun desa teh babari Pak kuwu. Moal ngarap-ngarap hayu we ti pamarentah. Tapi berdiri di kaki sendiri, mandiri. Ngabangun desa teh henteu hareuh we ngarap-ngarap ti pamarentah, tapi agniana bergerak. Nu boga tanagana sanajan teu bisa nyumbang ku tanaga. Lain hogogorowokan teu aya kuwu beas mana beas ti pamarentah beas BLTT RT mana RT atong hare-hare kuring ge can kabere teu caran dulurna. Gas mal tulikeun aing mal balik. Cari cing wae atuh. Eueuh. Ek naon yang cerek di dieu teu disadak mah tuh. Oh di Pareuman. Heeh. Geus pokokna nama singkat cerita Rasul dengan mengalami himpitan, mengalami invasi, mengalami rongrongan ti kafir Quraisy nepi ka Kanjeng Rasul sareng Abu Bakar As-Siddiq tibalah di kota Kuba. Urang Kuba harita bingung nu mana Kanjeng Nabi teh daduanana make baju bodas. Ngan didinya surti Abu Bakar teh buru-buru ningali bingung urang Kuba didinya bingung. Ari Kuba teh terletak di selatan Mekah. Selatan Madinah, kira-kira kisaran 5 kilo mah aya. 5 kilo mah di kota Madinah teh aya. Jadi Kuba teh di sisi kota Madinah aya. Bingung orang Kuba ningali jalma duanana make baju bodas nu mana Kanjeng Nabi teh. Maka surti didinya Abu Bakar As-Siddiq buru-buru ngudar naonana, ngudar ikatna, ikat pinggangna tuluy ditiungkeun ke Kanjeng Nabi. Oh eta meureun ditiungan. Tadi dia Asep lamun indit jeung kuwu ulah asa pangkuwuna. RT indit jeung RW ulah asa pangluhurna. Wayahna tukangan RW. RT komo tukangan kuwu ulah patang-tang pateng-teng. Kan gitu kuwu pendak jeung saha jeung bupati kapantara loba omong. Naon sabna apal posisi. Begitupun ketika Abu Bakar As-Siddiq ningali kabingungan bangsa naon penduduk Kuba surti Abu Bakar As-Siddiq teh ngudar ikat pinggangna tuluy ditiungkeun ka mastaka Kanjeng Nabi. Harita urang Kuba surti eta Kanjeng Nabi. Apa yang Rasul lakukan di sana? Ketika Rasul tiba di kota Kuba, maka Rasul membangun masjid sebagai bentuk didinya Rasul ngadegen peradaban umat Islam. Masjid berfungsi untuk ibadah, masjid berfungsi untuk memperkuatkan atau untuk
menguatkan hati. Masjid digunakan untuk merajut setiap hati, mengikat setiap hati dalam bingkai ibadah. So gerak rasakan ku Bapak, lamun di hiji lembur masyarakatna berjamaah kabeh, lamun di hiji lembur masyarakatna daraek ka masjid kabeh, lamun di lembur masyarakatna daraek ngaji kabeh, teu rakyatna teu pejabatna komo dicontohan ku pakuwu ieu mah endah eta lembur geus pokona maruhai we. Itu. Maka orang ningali masjid ulah ningali tempat sholat wungkul. Rasul mere sinyal bahwa masjid teh tempat membangun peradaban, ibadah didinya ngamusawarahkeun perkara dunia jeung akhirat oge didinya teu dipisahkeun ku Rasul. Iya jadi contoh pikeun urang lamun lembur hayang regejeug maka pastikeun pangeusi lemburna ulah jauh ti masjid. Rek rakyatna, rek pejabatna, rek pedagangna, rek agniana, nu beungharna, nu miskina kabeh ka masjid insyaallah. Bahkan kiwamu dunia bi arbaati asya. Regejeugna hiji lembur ditopang ku 4 pilar. Hiji imamun adilun atawa bi adlil umara, ku keadilanna para pamimpin. Ngan pamimpin moal ujug-ujug adil lamun dina hatena eueuh katakwaan, lamun dina hatena eueuh kasieun ka Allah. Hanya jalma-jalma anu boga kasieun ka Allah anu bakal nanjirkeun keadilan. Sehingga Umar berkata, lamun aya nu lapar di antara rakyat kami, aing pangheula nu ngarasa lapar. Lamun aya nu seubeuh di antara rakyat kami cek Sayyidina Umar, aing nu pangpandeurina seubeuh. Wayahna pakuwu lamun bagian prasmanan terakhir pakuwu mah. Ulah hayang pangheulana. Naon sababna? Mengilhami dari akhlak Rasulullah. Akhlak anu diajarkeun ku Sayyidina Umar. Tah. Tinggal di Sayyidina Umar batur sarare, batur molor. Sayyidina Umar mah peuting-peuting nyunyuhun gandum neangan bisi aya rahayat nu candahar, bisi aya rahayat anu lapar. Nepi ka hiji waktu Sayyidina Umar bin Khattab ulah jauh-jauh akhlak Rasul anu sampurna eueuh celak. Sayyidina Umar we heulaanan tah sahabatna ketika beliau melewati satu perkemahan, satu hiji tempat kakuping suara budak cerik jeung katingali suara indung anu keur ngomong, sabar we anaking, sabar we anaking, kayak daguan hakeun digi asak barang ditingali ku Sayyidina Umar rek asak kumaha da keur ngaodog batu. Maka Sayyidina Umar teu antah parah balik sorangan disuhun ku sorangan teu nitah barut, teu nitah batur, teu nitah nu sejen, disuhun ku sorangan. Hei ibu moal asak nepi ka kiamat ge. Matak didinya ku Sayyidina Umar ditinyuh ku sorangan, dipasak ku sorangan, geus asak dahareunana dihuapkeun ka budak eta sorangan. Itulah sosok pemimpin anu urang butuh kawas kitu ayeuna. Ngan moal aya kecuali jalma nu sieun ka Allah hate. Aya deui nu kadua Pak, ketika Sayyidina Umar sedang berjalan di tengah malam, biasa kebiasaan beliau ketika beliau melewati satu perkemahan di luaran di pinggiran kota Madinah, kadenge awewe keur humarakeng. Terang humarakeng. Kumaha? Heeh. Anu nyaksian pamajikan lahir pasti apal humarakeng. Ngan lalaki nu apal nyeng celek wungkul moal apal. Katingal kakuping ku Sayyidina Umar. Keur babetan cek. Keur ngaheujeun. Bari aya hiji lalaki keur nangkup tuur di luar tenda ngutupluk. Teu pantas Umar jadi Amirul Mukminin, teu pantas cenah kitu. Teu pantas Umar jadi Amirul Mukminin. Namun eta mah naon? Hirup aing moal kieu. Biasa geuning jalma lamun boga kasusah sok neubeuleuhkeun ka batur. Jalma lamun hirup teu merenah geuning
buka kasusah buka ketugenah biasa sok menyangan kambing hitam leras. Nah hiji waktu Sayyidina Umar ngalewat kadinya aya naon ieu itu cenah pamajikan kula rek ngalahirkeun Sayyidina Umar teu anta parah balik ka imah bebeja ka pamajikanana ka bojona hayang teu anjeun pahala ti Allah hayang ceuk pamajikanana cokot caina baskom ngawaro pamajikanana nyokot cai dina baskom memanggul cai dina baskom Sayyidina Umar na memanggul gandum dina karung dua nana berangkat ke hiji tempat anu nembe ka mana anu nembe kalewatan setelah datang kadinya maka Umar bin Khattab mirun seuneu pamajikanana ngabantuan awewe nu rek ngalahir di jero tenda. Setelah sekian lama kadenge sora sora naon neng sora naon sora aing pan dieu bayi di mana ketika geus lahir kumaha si lalaki eta teh si lalaki eta teh bakat ku bungah jalma ieu nu pantes jadi Amirul Mukminin lain si Umar ceuk lalaki badoy teh nu kieu ieu nu kuduna jadi pamimpin teh ridho aing mah dipimpin ku jalma ieu ceuk eta lalaki badoy teh lain si Umar ningali lantaran Sayyidina Umar katingali keur mirun seuneu keur masak tepung gandum dijieun roti diemplek-emplek ku sorangan diadonan ku sorangan geus asak diieukeun maka ketika anakna lahir disalukan hei Fulan telah lahir anakmu saking kubungahna manehna syukuran manehna nganuhunkeun nanya saha anjeun kuring teh jalma nu dicawad ku anjeun dieu saha kitu kuring Umar bin Khattab la ilaha illallah eta lalaki badoy beureum beungeut lantaran maehna ngadijeleh hiji jalma nu jalma dijeleh teh dihareupeun manehna itu tingali geus singkat carita lalakon Sayyidina Umar urang simpen ngan gambaran lamun lembur hayang regejeug kudu aya pamimpin anu adil nu kaduana bi ilmil ulama lembur bakal regejeug lamun ditopang ku faktor nu kadua pilar nu kadua naon ilmuna para ulama anu paham kana ilmu agama disebut kiai meureun nu paham kana kesehatan disebut dokter nu paham kana ilmu pertanian disebut insinyur pertanian ulah bari soak aing kitu-kitu teuing mah asalna lamun onang 2 kali kadi stres aing anu paham kana ilmu ekonomi meureun disebut perbankan meureun gitu disebut naon akuntan meureun nya anu paham karena ilmu pernyamukan perengitan disebut autan meureun so pakuwu anu paham karena ilmu tata negara meureun disebut negarawan terus gitu anu paham karena ilmu budaya disebut budayawan betul anu paham karena sendi-sendi penyakit biwir meureun sariawan ngan lamun hiji jalma nu paham karena tata negara meureun disebut jadi pemimpin dalam administrasi nu paham karena ilmu agama disebut kiai nu paham karena ilmu kesehatan disebut dokter bidan beh dieuna regreg lembur lamun aya jalma-jalma kawas kitu sok supaya kerek batuk batong asa-asa hayu usi lembur teh ku jalma-jalma nu boga ilmu nu ngarti kana agama nu ngarti kana kesehatan nu ngarti kana ekonomi supaya naon regejeug lembur teh bi ilmil ulama meureun ari aya mah dokter di lembur ieu teu kudu jauh-jauh berobat teh nya Bapak gitu.
rek gering rek henteu suntik we hayu unggal poe itu mumpung gratis atuh mah jeuhna bae hayu Pak kunaon Yahudi Israel maju lantaran maranehna setiap aspek kehidupan boga ahlina tingali nepikeun Israel anu tanah gersang bisaeun melak tomat manehna bisaeun melak sayuran padahal gersang di dinya teh tapi naon nu teu bisa Yahudi naon sok geura naon sababna diteangan aya di urang mah lain nu baroga ilmu teh hirup di lembur batur Pak betul nu baroga ilmu teh urang mah hirupna di lembur batur itu matak nitip ka Pakowo kalah seuri haram jadah nitip ka Pakowo bisi aya urang dieu nu masantren bisi aya urang dieu nu sarakola pikiran ku urang geus palinter cabut tarik ka lembur urang naon sebabna kunaon di daerah urang terkesan tertinggal karena minim SDM minim SDM sok gerak logikana kieu nu aya dokter di Lebak pasti di Lebak bakal aya warung pasti di Lebak bakal aya tukang seblak pasti di Lebak bakal aya tukang sangu tukang kejo tukang gorengan naon sababna setiap jalma butuh kahiji perkara pasti moal leupas tina mata rantai nu sajen betul aya mantri tukang nyundatan aya bidan tukang lahiran minimal warung nu deukeut eta bakal hirup terus teh ieu teh yo pikiran ku urang matak bisi aya urang dia nu malah santren urang dia anu sakola pikiran ku pengurus ayeuna kumaha carana teh budak urang dia supaya jadi jalma pinter tur bener teu cukup pinter tapi kudu bener lantaran lamun pinter wungkul teu bener kana tuna minteran bener teu pinter pan dileyek komo zaman ayeuna urang hirup di zaman di mana didenge keneh nu beunghar daripada nu pinter betul nu pinter ngomong nyanyi nyok aya nu ngadenge aya nu henteu aya tapi nu beunghar nunjuk we nu beunghar jadi pasti lantaran nu beunghar mah ulah komo omonganana hitutna ge didenge teu percaya sok geura aya nu beunghar di dieu hitut geura da moal ambek moal matak nu miskin keur kieu mah tong hayang hitut ampet tapi kaberes ajaran geura hitut mun dipolototan ku gigireun koplok sia modal harapan aing nyingka atuh nunung sia teh aing ngadaharnan atuh nunung cenah pait kieu haram jadah sia teh coba lamun ieu ce eha nu hitutna ada beunghar atuh eha mah beunghar atuh begitu jedut ce eha kumaha cek gigireun wah sehat oh mantap cenah kitu luar biasa sok hitut deui cenah kitu padahal mah sarua teh peureus kana mata tapi lamun nu miskin hitut mun pada molototan mas dasar teu nyakola dasar bujur teu ngadahar bangku tapi sanajan bau eta hitut Pakuwu sanajan eta hitut bau cek dokter kenamaan Jerman mah eta teh bisa menyeimbangkan tensi darah hitut teh matak bisi urang dia aya nu kena penyakit tensi tong waka dibawa ka dokter songongkeun we ka hitut eta kandungan hitut Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adza benar Allah teu nyiptakeun segala sesuatu sia-sia nu sia-sia ciptaan Allah mah Allah teu nyiptakeun segala sesuatu sanes sekarang aya di alam marcapada sia-sia KBG boga manfaat KBG aya manfaatna ulah komo onta sapi nu gede tongo ge tongo aya manfaatna naon Kang Asep manfaatna kapan eta lamun kata rajang tongo Kang Asep pan mining-minihin kenaon si Asep cicik aing geuning pelem batur moal mendak ngaro pelem kawas kitu cicing mau nyaho maneh mah cicing ieu mah urusan jeung Asep ieu mah wo
Tongo ge aya manfaatna, betul. Itu termasuk hitut. Hitut ge aya manfaatna. Jadi ternyata unsur anu aya dina kandungan hitut teh bisa nyetabilkeun tensi darah. Walaupun demikian Pak Kuwu, sanajan hitut aya manfaatna, bisa naon menyetabilkan tensi darah. Saya tidak menganjurkan Pak Kuwu mencium langsung dari corongnya. Bisi paeh aing teh naon dibawa ke rumah sakit ya karacunan hitut pan ngerakeun. Terus gitu. Bo arah ya itu ibu teh. Atuh nyora. Teruskan. Jadi orang butuh ke ilmu para ulama. Nu kadua bisa khawatil agnia. Orang butuh ku kabageran para agnia. Lembur bakal regejeg lamun dieusi ku para agnia anu tingkat kepedulianna tinggi tanpa memandang teritorial, tanpa memandang batas wilayah. Selama dia sesama umat Islam, hatinya akan terpanggil untuk saling membantu. Insya Allah. Yuk sadayana sesuai dengan apa yang Rasul lakukan setelah Rasul membangun masjid. Hal kedua yang Rasul bangun adalah persaudaraan. Rasul mengikat persaudaraan antara kaum Ansor jeung kaum Muhajirin. Muhajirin nyaeta anu hijrah ti Mekah ke Madinah, Ansor nyaeta anu narima urang Madinah anu narima para naon ngaranna teh pendatang ti negeri Mekah. Akhirna ku Rasul dihijikeun lewat persaudaraan di bawah kalimat la ilaha. Jadi sesama muslim teh adalah saudara. Maka teu usum ayeuna Pak urang. Tatangga jeung tatangga teu patanya teu usum ayeuna. Lamun aya urang dieu jeung tatangga teu akur, komo jeung dulur teu akur. Ai jeung batur meni ngabesti tukang nyeblak babarengan. Ai jeung dulur meni jauh. Aya nu kitu aya. Aya eueuh. Bedil. Lamun aya loba bedil. Naon sababna? Teu sampurna iman urang lamun nepi ka urang teu akur jeung dulur. Sehingga urang mika cinta dulur urang seperti urang mika cinta diri urang sorangan. Pak, Bu, ulah egois hirup mah. Lega surga teh. Naon cenah? Lega surga teh. Ulah egois, ajakan batur supaya eling ka Allah. Lamun urang keur daek ka hade. Lamun urang keur daek sing nepi kana garis finish naon? Sing ikhlas. Lamun nempo batur diajar daek keur engget-engget ajar ya. Diajar daek ka masjid. Ulah naon bibir teh? Ulah jail, bibir teh ulah celembeng. Ieu nempo batur kakarak daekeun tobat bibirna celembeng. Oh, budak, paingan heuh hujan guludugnya. Ai kitu deuleu aya si eta ka masjid. Tara-tara ti sasari. Oh, paingan hujan angin bageduran atuh. Kira-kira lamun kadengieun ku jalaman daekeun keneh ka masjid henteu. Undung pasti. Terus gitu. Mantak ulah jail. Rasul membangun mengikat persaudaraan antara kaum Muhajirin jeung kaum Ansor untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah. Matak urang oge kudu nyontok. Naon hartina urang di dieu hirup babarengan tapi hatena jarauh. Laras gitu. Naon hartina urang hirup bertetangga tapi jauh hatena. Bahkan salah sawios anu matak nolak balai ketika Allah rek ngararageun bencana ka hiji kaum, Pak, Bu, nu matak nolak bencana ragrag ka hiji lembur teh nyaeta ketika orang saling mencintai karena Allah, ketika orang masih mau menyayangi karena Allah. Tilu hal nu jadi benteng pertahanan lembur Pak. Hiji,
jalma anu ngamakmurkeun masjid. 2 jalma anu saling menyayangi karena Allah. 3 jalma anu daek tobat di waktu sahur. Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Nalika Allah rek ngaragrageun bencana ka hiji lembur ka hiji kaum ditingali heula ku Allah. Saha? Jalma anu daek ngamakmurkeun masjid. Ila umari buyuti, ketika Allah ningali masjid masih keneh dimakmurkeun, aya keneh jalma tatangga jeung tatangga masih keneh silih ajenan silih hargaan karena Allah, daek keneh istighfar di waktu peuting, maka Allah bakal mengkolkeun supaya bencana teu ragrag ka eta kampung. Pertanyaanana, ibu betah caricing di dieu? Henteu. Atuh pindah ka ditu. Bapak betah cicing di dieu? Henteu. Aya nyebut teu betah aya geus incuan, kumaha teu ngarti aing mah. Baretah di dieu ngagadekeun anak di dieu baretah. Usaha di dieu betah. Nu tatani di dieu betah. Itu aing teh nanya teh ka jelema hirup atau paeh teh. Aing mah lieur aing nanya bapak-bapak teh disebut patung da arudud. Lamun urang dieu betah cicing di lembur ieu, lamun urang dieu merenah cicing di lembur ieu, jaga lembur ku sarerea. Dan moal mungkin dijaga ku urang maleber, moal mungkin. Laras. Moal mungkin urang Majalengka ngajaga lembur ieu, Majalengkanya urang Majalengka. Kuningannya orang Kuningan, Cingambulnya ku orang Cingambul deui. Lamun ayeuna karasa ku bapak tenang, tentrem, nyaman, aman, eueuh nanaon, eueuh kapusing lembur teh, eueuh balai, eueuh bencana. Baca ku bapak, oh berarti aya nu ngajagana. Saha? Nu 3 rupa bieu. Hiji, tukang ngamakmurkeun masjid. Tanya ka diri ayeuna, urang termasuk jalma nu ngamakmurkeun masjid lain. Lamun lain berarti geus numpang hirup. Lamun lain tukang ngamakmurkeun masjid berarti bapak teh tukang numpang hirup ka jalma nu sok ngamakmurkeun masjid. Mantak mulai poe isuk mah yuk diajar lalahunan. Sami-sami babarengan ngamakmurkeun masjid. Imai tahlil bareuki geura. Ai berjamaah tara haram jadah. Oh paheula-heula daya jawadah atuh. Komong ninggang di nu beunghar boh batur can kaluar berjamaah can kaluar can balik ti masjid geus nyengcel hareupeun panto. Keur naon mang? Tahlil. Nya sorangan batur mah can datang meureun. Ai batur di mana kitu? Meureun di masjid can datang keneh. Ai memang teu ka masjid. Entau? Nah aku naon bisa teka bagian tempat aya kitu kamari ge alasna alus aya pop mie ujung Indo Cafe kamari ogenan encan eta naonna sholawatna dibuka teh 20.000 lumayan ai macul mah capek aing mending tahlil buburuh di nu ieuh atuh ai tahlil beuki diondang ku tatangga riungan dararatang majar maneh cenah kudu galib hirup mah ngariung sia atuh arek aing di ona mah kudu datang hirup kudu galib urang di tetangga bisi urang boga kararepak hirup urang ke butuh urang onang batur teu datang ka urang eta kudu galib hirup mah lekoh ngomong nama ai kunaon diajak berjamaah teu beuki aya nu kitu eueuh bedil nyesak-nyesak alam dunia. Naona dibedil akhlak napa? Ud'u ila sabili rabbik, ajak kana jalan supaya manehna daek eling ka Allah. Bil hikmah kalayan lemah lembut, kalayan penuh kasih sayang, heulakeun kahadean sing nepi ka ngarti. Itu. Nu kaduana mau itu hasanah.
bere pengertian supaya mereka paham pentingna akhirat teh di dieu ye. Lantaran saur Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirata. Bakal datang hiji zaman ka umat kami, mereka mencintai dunia hingga lupa akan hari akhirat, seolah-olah mereka akan hidup selamanya di dunia, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Padahal sabaraha kali ngadenge tetangga maut, sabaraha kali ngadenge tetangga datang diantarkeun ku ambulan. Ai keur datang mah heueuh keung hate teh. Lingsem hate teh. Ai geus mah ih lempeng we deui. Seolah-olah hirup bakal naon? Bakal manjang jiga nu rek hirup 1000 tahun. Yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirata. Bu, Pak, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ti Allah. Jalma nu masih kene hirup berarti jalma nu keur dimodalan ku Allah. La tunfik anfasaka fi ghairi taatillah. Ulah wani-wani make umur anjeun, ulah wani-wani make napas anjeun kana perkara anu salian ti taat ka Allah. Sadetik samenit dipakai maksiat ke Allah, yakin hisaban di akhirat lebih berat, Pak. Nah, ngadon garlut atuh. Ulah wani-wani manaon ulah wani-wani make napas anjeun dina perkara anu salanti taat ka Allah. Mun bisa mah Pak, umur urang teh tong wani-wani dipake maksiat. Ciri jalma cinta dunia poho ka akhirat teh eta hiji manehna taraneangan ilmu. Mata kudu syukuran urang dia dipimpin ku pakuwu ngaji teh. Itu. Pokona mah pakuwu nyieun hiji peraturan. Gerakan maghrib mengaji. Aya. Gerakan maghrib berjamaah. Pu cenah imah kuwuna teu berjamaah. Kandar ku sadarea. Seret. Cenah kuwuna teh ka masjid. Seblok langsung. Ku cai wudu. Nyieun peraturan ku pakuwu, gerakan maghrib berjamaah. Ulah aya warga anu teu berjamaah. Lamun aya saurang teu berjamaah, tong dicairkeun BLT-na. Setuju. Bu eta aya kepala desa kawas kitu, ruhai budak eta. Pangheulana manehna pasti ka surga. Oh, tapi ulah ka paeh. Kira-kira orang bawa kuwu kos gitu mantap henteu. Bakal jadi desa percontohan. Bukan tidak mungkin Allah bakal nyimbutan lembur ieu ku barokahna. Allah bakal ngabulen lembur ieu ku rahmatna. Masya Allah. Contohan ku perangkat desa, unggal pangaosan araraya, unggal berjamaah kaciri, bahkan hiji waktu mah pakuwu teh nganjang ka unggal masjid tiap subuh. Ngadon sare wungkul anu kasalajengna dawuh Rasul bakal datang nimpa umat kami di mana umat kami teh yuhibbunal mala wa yansawunal hisaba. Mereka mencintai harta hingga lupa akan hari hisab. Bu, Pak, sifat dunia ukur dua, mun bisa makena bakal dihisab, teu bisa bakal disiksa. Pun sakitu-kitu. Bapak ti isuk meletuk nepi ka sore meletek neangan dunia bisa makena bakal dihisab dihitung. Teu bisa makena bakal disiksa. Mata keur urang ayeuna hirup dikersakeun nyekal dunia boga dunia ukuran leutik gedena relatif. Nu dikersakeun boga dunia pek adegeun takwa ku hartana. Nu hirup di ku Allah dibekalan ilmu adegeun takwa ku ilmuna. Nu hirup ku Allah dibekalan jabatan adegeun takwa ku jabatanana. Teu boga harta ilmu jeung jabatan ukur boga tanaga takwa ku tanagana. Cekuwu wayahna masyarakat gotong royong urang ngecor jalan. Tah wayahna boga harta auran ku harta. Teu boga harta ukur boga ilmu auran ku ilmu. Bantuan pakuwu amun hayang lembur maju kabeh urang dieu kudu milu bantuan paku. Insya Allah hampang
beban yang ada di pundak wakuwu lamun kabeh milu ngagotong. Semuanya memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa memiliki lembur urang, nu urang keur urang. Laras gitu. Ieu mah nyumbang henteu. Mikiran, bantuan, panci dahar pangharupna. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei jalma-jalma nu ariman, lamun anjeun hirup netepan takwa ka Allah. Hirup di barengan takwa ku Allah. Ku Allah. Hirup di barengan takwa ka Allah. Yaj'al lakum furqana. Allah bakal merek ka anjeun furqan, cahaya furqan. Naon furqan? Cahaya hidayah pikeun ngabedakeun mana nu sae, mana nu awon. Mana nu pantas, mana nu ente, mana nu halal, mana nu haram, dibedakeun engke lantaran hatena dicaangan ku Allah sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kunaon jalma tersesat lantaran manehna nuturkeun hawa nafsu. Kunaon jalma bisa maksiat itu karena mereka gagal menghadirkan Allah dalam hatinya. Maka kewajiban orang setiap saat terus berusaha untuk menghadirkan Allah dalam hati kita. Eta iman ngaranna. Jalma anu lesot iman bakal tikos hewang karena kamasi. Da moal aya jalma maksiat eling ka Allah moal kabeh poho ka Allah. Lamun geus beres maksiat kakarak eling deui di dinya we aya hanjakal astagfirullah. Betul. Aiker di berung nafsu mat moal katempo dosa teh moal lantaran amis nu katempo. Ke geus beres milampah maksiat milampah dosa kakarak aya hanjelu dina hate teh aya handeueul aya kakeheul bahkan kadang-kadang dia membenci dirinya sendiri. Bu aing cari cing wae atuh ngadaguan nungguin ya. Boleh kita mencari harta, boleh. Boleh kita mengejar harta, boleh. Tapi jangan sampai kita melupakan hari hisab. Boleh saja. Oh bantuan sok barang kabehan. Boleh saja gitu. Sok. Udah teu meuli ieu atuh. Boleh saja. Boleh saja. Enggak sekali baca teh. Kau cintai dunia tapi ingat suatu saat cek aing sekali doang. Kau kan meninggalkannya sekarang enggak sama teu kudu teh. Sekarang atau nanti, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Betul. Mata keur urang nu ayeuna ngalalana ngalalakon di alam dunia, baca diri di bekalan naon ku Allah. Harta, tahta, ilmu, tenaga, baca diri di bekalan naon ku Allah urang, maka adegeun takwa ku bekal masing-masing. Naon tujuanana? Inna akramakum indallahi, supaya orang nepi kana derajat kamuliaan. Nupang muliana, nupang takwana. Eueuh urusan isukan di akhirat aya jalma beunghar tapi nasibna aya dina juru neraka. Lantaran naon? Yuhibbunal mala wa yangsaunal hisaba. Ongkoh beunghar tapi ka neraka. Pan anehkeun eta teh, akal bakal ngarasa aneh kabeh nu miskin. Aneh si eta ongkoh beunghar baheula di dunia tapi ka neraka. Ternyata yuhibbunal mala wa yangsaunal hisaba. Aneh si eta miskin tapi ka neraka. Kuduna mah nu miskin mah teu berat hitungan teh, teu berat hisaban teh, tapi ka neraka. Da eta miskinna toma digedekeun ngarep-ngarep pamere batur. Aya nu kitu. Nya aya nu koret di aya tah nu nyebut aya eta teh nyebut koret ka batur, nyebut moal nyebut koret ka batur lamun teu ngarep-ngarep pamere batur.
Di mana orang apal saya tak koret, udah tera mereka orang. Berarti orang mah ngarep mereka batur. Maka di dia jadi catatan bikin orang bakal nulibikeun ku Allah ka orang. Pek lenyepan ku sararea. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berpunya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Iya. Iya ngabayangkeun teh aing mah ieu lamun Roma Irama ngadenge ambek meureun. Sia lagu aing dijadikeun kasih dahlan. Tapi dah lagu Roma mah asup baik karena naon ge. Lagu Roma mah asup baik, cerdas na lagu Roma. Iya, dia berdakwah lewat seni, betul. Berdakwah lewat seni. Dut tatang, Roma tuh. Dang tang tang dangdut bapak tatang. Ayo guys, Roma mah cerdas tuh dah. Aya jalema rek nuar cau batur pan jadi lagu Roma mah. Ayo guys, teu nyawan Mang Sati mah nya. Geus rek ngadek tangka cau cek Roma. Dalam mencari banyak orang berkata dalam mencari nafkah. Cari yang halal saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang milik orang. Jangan ditebang. Kiih kira sia Mang Keke. Kita di ngah kayu wae. Itulah salah satu. Jadi kabeh boga kelebihan lah. Naon cenah? Kabeh boga kelebihan. Maka mari kita bergerak untuk memajukan lembur ini, memajukan kampung ini dengan relnya masing. Gitu. Nu tani ku tanina jadikeun di dieu maju dina pertanian gitu. Nu dagang ku dagangna. Gitu Bu. Nu akademisi ku akademisina. Yuk sadaya gotong lembur teh. Semakin banyak orang yang peduli, semakin ringan beban terasa. Betul? Inilah salah satu tujuan orang bagaimana kita memakmurkan kampung ini dengan berasaskan iman dan takwa. Rek naon urang ngayakeun acara peuting-peuting kawas kieu. Itu matak areling mah betul. Penta ka Allah. Ya Allah, paparinan abdi sadaya hate anu eling. Nya. Qalbun syakirun atawa qalban syakiron. Paparinan abdi hate anu selalu bersyukur ke Allah. Amin. Hate anu selalu bersyukur. Wa alal bala'i sabiron, jeung hate anu selalu sabar lamun datang musibah. Ngeunah eta hidup kaos kitu. Maka lamun urang aya ayeuna dikersakeun ku Allah dibekalan dunia sing aremut ulah poho kana poe hisab. Agama manggil sedekah, negara manggil sedekah. Siap ngajaga lembur, siap. Ngajaga lembur. Ayo kita semua menjaga lembur. Ayo gitu lain. Hayu lain gitu cenah. Ayo kita semua menjaga lembur. Ayo kita kembali pada agama. Ayo kita semua indit ke masjid.
Carangkat atuh hayu. Nah toat hiji toat kab. Masya Allah. Regreg lemut. Itu Pak. Nukatilu Pak. Yuhibbuna dura wa yangsawunal kuburo. Bagaimana kita mengisi tahun baru ini, jangan sampai kelakuan kita, akhlak kita masih sama persis dengan tahun yang lalu. Nu kamari urang ngedul ayeuna ngedul keneh. Nu kamari urang kaleked ayeuna kaleked keneh. Nu kamari urang koret ayeuna kalah bagi koret. Apa aing di mana aing nyaho koretna? Pan kamari pakuwu panitia datang ka imah. Hayang kasumpingan cenah ku pajengan viral. Hayang kasumpingan cenah ku ajengan ruhai. Viral cenah cek celia we ieu mah gitu. Wayahna cenah cek iti teh kitu. Wayahna cenah pajengan hayang kasumpingan ngan wayahna cenah kitu. Aing geus teu ngeunah hate eta ngadenge eta. Teu ngeunah hate aing. Tata mimiti cak aing tah. Iya. Naon ieu. Wayahna cenah kitu. Saur ceu iti eta teh kitu. Kumaha cenah ceu? Nya hayang kasumpingan wungkul. Ige cenah ladang maksaku cenah. Nya kitu teh we cenah kitu. Nya ige ladang rarajongan cenah ieu kitu. Menang narikan cenah nu lima mu aya anu nu mu aya. Oh, cak aing bawa cak aing eta ka aing dina amplop 2000 kabeh budak. Aing disebut aing bisi pahili aing. Pernah aing datang ka hiji tempat begitu dibuka teh amplop buset eta paku 2000-an we eta mangentep. Cak aing budak aing mau balik tukang parkir cak aing. Oh, cok. Siapa nyeselkan aing siapa? Siapa ngeunah seuri aing mah di mikir. Norok tok tuur haram jadah doang. Ulah nepi ka kalakuan urang tahun kamari 1445 ayeuna 1446 tapi eueuh peningkat. Nu tara ka masjid angger tara ka masjid. Nu teu ditiung angger teu ditiung. Ih eta mah. Tahun heubeul jeung tahun baru kalakuan sarua wae. Make tiungna dibengke. Geus tong pipiluan cicing. Ngajodog cicing. Make tiungna dibengkeut bari bajona meraj. Atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali salatullah salah. Punten cicing heula pakuwu maning dilampangkeun maning disekogeun ngajedog aya rakna ka kuwu heula asli tanggung jawab. Oh cek pakuwu lempangkeun berarti pakuwu mah penggemar apem. Paingat unggal poe Jumat ari bagian ibu-ibu senam tara balik kuwunya. Cek ulis apa ulis mah rada eling saeutik. Ulis mah rada eling saeutik. Soalna mehna baheula make bayar piter make beas pulen. Gitu. Lamun BPD teh bayar piter make beas bulldog. Oh. Asli lempengkeun cak saja. Pajengan manawi kumaha ieu? Ngiringan. Alah aing jadi cadel kiai. Da abi moal ka mana-mana pajengan ngiring ka mana? Geus atuh. Cek kuwuna kitu, cek pajengan kitu. Make tiungna dibengkeut bari bajona maracat atuh ping-ping kawas lepet hayang katingali huntu hayang kati angger euy teu wasa pakuwu. Aya si eta Mang Hatim atoheun si eta mah. Atoheun si eta disebutkeun teh. Saha nu teu resep atuh nu poe canduok kitu pan. Oh.
Tapi iyalah Pak tantangan orang Bu. Mari kita jaga supaya di urang budaya urang. Mantap lamun di ditu tina pudunan mungkul. Tina jalan rek asup ka dieu. Selamat datang di desa. Naon dieu teh? Tarong saurang aing teh kadenya. Hah? Kampung Garasida. Di ditu pakuwu aya tulisan selamat datang di desa Wangkelan. Wangkelan. Wangkelang. Selamat datang di desa Wangkelang. Kapan sih eta cenah cenah tah. Haram jadil doang. Ku asak eta ihpa boh. Tang-tang geus ditaseh teh budak. Selamat datang di desa Wangkelang. Protes ya ayo. Selamat datang di desa Wangkelang, Kampung Garasida. Anda memasuki zona wajib berhijab. Anda memasuki wilayah wajib berhijab. Mantap eta. Sok keprok, erek keprok kabehan sok. Mantap eta. Ieu mah kot heueuh ngantukeun budak ka paud. Ka mana Cek Nung? Iya bade jajab si Fuad ka paud. Ai budak geura Pak Sep. Ai budak geura di busana muslim geura. Ari indungna make busana musim. Gitu. Ayo Bu, atuh robah-robah kelakuan orang. Nya, betul. Nya. Anu tahun kamari koret. Yuk, lalaunan bage. Bisi aya salaki koret di dieu. Ngajedog heula ulah kumaha. Cicing heula. Maka demo wae atuh. Bisi di dieu aya salaki koret, sadar Bang. Bang. Sadar napa Bang? Istrimu untuk cantik itu butuh modal Bang. Lah iya Bapak Abang pengen punya istri cantik lah. Modal kagak. Cantik dari mana? Lah bini pengen cantik. Orang-orang pakai bedak apa namanya? Skincare, pipa cempaka. MS Glow. Lah bini Bapak pakai tepung sajiku. Cantik kagak, kriuk iya. Nu kamari pendendam. Tahun kamari boga rasa dendam. Tahun ieu jadi naon? Jadi penyayang. Jadi penyayang. Ayo Pak. Jika ada tingali Rasul. Walaupun beliau dilempari batu hingga pecah pelipisnya, darahnya menetes ke kakinya. Tapi ka malaikat datang nawarkeun jasa. Ya Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah, aku akan jungkir balikan dua gunung ini untuk menimpa bangsa Taif. Ketika bangsa Taif, kaum Taif didatangkan ke kanjeng Nabi, mereka menolak dakwah Nabi dan melempari Nabi dengan batu dan kotoran. Apa kata Nabi? Mereka tidak beriman karena mereka belum paham. Jadi bisi aya jalma warga nu can daek ka masjid, lain teu daek can paham. Betapa pentingnya akhirat, betapa pentingnya amal soleh, can paham Pak. Da beda atuh di masjid mah jarang aya reungit atuh. Beda jeung nguseup. Moal aing bawa ngebahas nguseup aing di dieu mah. Aing bisa dihadang balik. Lamun aya nu tahun kamari pendendam, tahun ini menjadi penyayang. Jika ada yang Pak Olis santai amat saya tanya, udud ngepluk, ngopi aya nanu aing deng teuing. Jika ada yang melemparmu batu, jika ada orang yang melemparimu dengan batu, jangan balas lempar lagi dengan batu, tapi lemparlah dengan bunga.
Tapi pastikan potnya juga ikut. Ayo kita berubah. Lantaran naon? Ciri jalma anu perubahan. Mereka yuhibbuna duro wa yang saunal kuburo. Mereka mencintai rumah mereka tetapi melupakan kuburan. Oh. Semua orang berusaha untuk mewujudkan tempat tinggal yang ideal. Semua orang berusaha untuk mewujudkan rumah yang ideal. Enak untuk istirahat, enak untuk mengasuh anak, dan enak untuk membuat anak. Oh, semua ngerti cicing. Semua orang berusaha untuk mewujudkan, membangun mahligai rumah tangga sehingga membuat rumah yang dianggap ideal untuk ukuran mereka. Sampai mereka lupa adanya alam kubur. Maka keur urang ayeuna nu boga akal, keur urang ayeuna nu boga otak, akal jeung pikirna, hate jeung pangrasana, yo ayeuna Pak betah ayeuna babarengan kieu betah. Akan datang satu masa di mana engkau akan terasing. Betapapun banyaknya hartamu, engkau hanya akan pulang sendirian. Betapapun banyaknya masamu, banyaknya saudaramu, engkau hanya akan pulang sendirian. Sakumaha lobana dulur, tetap balik ke Allah masorangan. Sakumaha lobana pakaya, lubak libu kebon lobak teu kalebok. Keukeuh ngaran jelema maot, boeh mauh pesakan. Atawa di dieu mah dipesakan Pak Kuwu? Aya? Oh. Dibekalan naon eta teh? Oh Pak Bu, da boeh mah pesakan atuh. Iwal ti mawa amal urang sorangan. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Yuk sing areling sadaya. Hitungan ketiga, mari kita pejamkan mata bersama-sama. 1, 2, 3. Geus aing beurepan. Cek Bapak beureum. Samenit we. Pek beureum. Gerak nyorang ke kuburan masing-masing. Pak, Bu, pareureum kabehan. Geura nyorang ke kuburan masing-masing. Sanajan ayeuna urang sok pagigir-gigir jeung balad nu gigireun pahareup menon nyang hareupan balad nu aya di hareup, nu kangan balad nu aya di tukang, tapi dina posisi urang peureum aya eueuh eta hadirna jalma di dinya. Eueuh nu aya ngan ukur poek mongkleng, poek molongpong, maka geura nyorang ka kuburan sorangan. Kondisi ieu bakal pasti datang ka urang. Kondisi ieu yakin awal wa akhiran bakal datang ka urang. Geura caangan kuburan masing-masing. Memeh dicaangan ku batur. Geura legaan kuburan masing-masing. Memeh dilegaan ku batur. Sanajan nya bapak boga anak incu leuwih ti hiji teuing ingeteun teuing henteu. Pantes anak jarah ka kuburan kolot seunggal poe. Pantes anak jarah ka kuburan saminggu sakali. Pantes anak jarah ka kuburan unggal menit. Pantes lantaran kacapek kolot ngurus anak luar biasa. Tapi yang terjadi adalah minimal setahun sekali. Eta ge mun balik ka lembur. Eta ge lamun di lemburna eueuh teu boga hutang. Pelebah di lembur boga hutang pan rek balik ge era heueuh. Lantaran boga hutang mah husi hasna bihoga husifana bihoga subasa betana ahima ahe karega haradil jopiar karega. Kapan gitu gayana? Tuh apaleun Mang Satim, apaleun bener. Haradil jopiar karega. Ngarti henteu? Atau yang keprok teu ngarti mah teh. Pusing kana mastaka, rungsing kana sagala, boga sambetan tos lami teuing sabaraha. Arek dibayar mun boga. Datang Ci Iti.
Hayu sadayana geura persiapkeun ulah ngarasa diri aman ulah ngarasa diri ngorak keneh ulah ngarasa diri sehat wae syarat maot teu kudu naon syarat maot teu kudu gering heula syarat maot teu kudu kolot heula yuk sing areling sadayana kullu nafsin za'iqatul tiap makhluk anu bernyawa pasti bakal ngalaman maut al mautu babut wa kullu nasi dakhilun ari maut teh panto setiap jalma pasti bakal asup kana eta panto nu ngaran maut mangsa ece geus beak rezeki ece beak naon ece napas ece waktu ece geus beak sidik pan eta memeh maot teh pan jalma kadatangan malaikat anu ngurus dahareun urang hei pulan geus beak rezeki anjeun deteangan katungtung kulon jeung wetan keur maneh ngahuap sahuap be poe ayeuna eueuh ceuk malaikat hei pulan kami malaikat nu ngurus cai anjeun keur nginum diteangan katungtung kulon wetan masyrik magrib keur anjeun nginum satetes keur anjeun nginum eueuh ceuk malaikat pulan kami malaikat anu ngurus anjeun ngarenghap diteangan katungtung dunia kulon wetan kaler kidul keur anjeun ngarenghap sarenghap eueuh ceuk malaikat hei pulan kami malaikat ngurus waktu anjeun diteangan waktu sadetik pikeun anjeun hirup di alam dunia tungtung kulon wetan kaler kidul eueuh ceuk malaikat maka geus kitu datang malaikat Ijrail dicabut ku malaikat tantu urang teh sakarat menta eho saeutik ngeunah bae di hep-hep bae gawe aya bayaran sarua kumaha tadina dicabut ku malaikat tantu urang teh sakarat nyawa ngangsa gemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun kana baraja make delay ribu sok sing ngarti lamun mau balik nyinden buru-buru ehwan haram jadah dulu gitu lamun mau balik nyinden buru-buru ehwan lamun mau balik ngomong pareman deui ehwana sing ngarti sebab urang sarua dibayar dicabut ku malaikat tantu urang teh sakarat aing jika ngomong di gua Saparwati ieu mah nyawa ngangsa gemapai urat beak tempo kudu pindah nyamperkeun ka lambaraja hiji we mang loba teuing geus waktu ninggalkeun lembur ngajuk-juk ka lam kubur paolis menang ali geus diukur mahikun hawak sakujur paku anu sayang menang ali geus diukur rek naon anu dibawa imah boga sawah lega menang ngumpul-ngumpul teh mela nafsu pasea menang tisuk-sruk tidung-dung anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung waktu jakat nage embung aing teh keur ngadongengkeun paeh ieu teh ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu ngaler di tengah imah ngagoler diriung di tarungguan diriung di tarungguan bapakku
uang kelang diabringkeun lain panganten di payungan lain pajabat mana horeng layon mah mana horeng layon anu rek dikurabkeun anu nyawer sing panjang umur anu encan teu tanggung jawab samangsa awak urang dianterkeun ka hiji liang anu ngan ukur mahisa awakeun teu aya daya teu aya upaya pikeun urang hayang mukakeun panon hiwalti ngarep ngarep haman soleh dulur hayu eling ka pangeran ulah ngaberung nafsu ngubar syahwat sabab awak nu mantakan duh sidik urang di dunia loba dulur loba balad anu ala ieu cik mana anu bakal ngabela urang di jero kubur tiris eueuh pisim buteunana poek eueuh nu nyaangan keung eueuh pibatureunana Gusti abdi tulungan bang baradina bang barung kulit munding eta kehujanan sangsara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang guling eta gulang guling ieu nangan perkara bae sia mah aing nitah henteu naon henteu lain kuna naon eta paku geus rek leweh pan seuri deui gara-gara maneh la ilaha illallah batur geus areling bieu teh geus ingat ka paeh ieu provokatorna yeuh lain tibra bieu teh keur nyiptakeun kuburan sorangan bieu teh keur menghayati betul Pak mengarah kadinya ya Allah ya Rabbana keung alam dunia betul ternyata apa yang kita miliki di dunia ini semuanya hanya sebatas atas nama pede apa yang kita miliki di dunia ini hanya sebatas atas sok tinggali kira nu boga mobil atas nama saha Asep boga kebon atas nama saha Asep boga balong atas nama Asep meuli motor atas nama Asep kontrakan atas nama Asep ketika Pak Asepna mati Pak Asepna di mana yang ketika Pak Asepna maut jasadna dihadap ngarana di luhur jadi jalma ketika geus maut mah atas nama ngarana di luhur jasadna di bawah
Iya anggut-anggut ngerti henteu. Salajengna yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Pada mana ehona? Daur Kanjeng Nabi bakal aya umat kami mereka mencintai nafsunya sendiri. Mereka mencintai nafsunya sendiri dan melupakan perintah Allah. Sehingga terkesan hirup teh condong yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Mereka mencintai diri mereka sendiri dan tidak mengingat perintah Allah, mengabaikan perintah Allah. Itu. Sehingga nu jag-jag, nu keur cager teu hayangeun berjamaah, nu beunghar, nu boga duit teu hayangeun sodaqah, nu keur jag-jag teu hayangeun yen kahadean engke geus gering kakarak, geus awak gering kakarak, kumecrot gegerot hayang salat. Betul. Geus miskin kakarak kumecrot hayang naon, hayang sodako, hayang barang bere. Tuh. Keur sagala boga jauh jeung dulur. Geus hirup di handap kakarak deukeut jeung dulur. Angger we cek dulur teh aya naon mah ka saha? Ka aing tuh. Ngeunah teu hirup dikitukeun, Pak. Tah nu matak memeh disemret ku batur, yuk mending cager sorangan. Mending eling salah, eling salahnya. Hiji, back to masjid, hirupkeun masjid, makmurkeun masjid, hirup bakal tentrem. Dua, jalin persaudaraan lillahi ta'ala, hirup bakal makmur. Beki loba balad, beki loba dulur, insya Allah beki gede peluang. Insya nu katilu jaga generasi urang, Pak. Jaga anak-anak urang. Rela bapak papisah jeung anak. Rela ibu papisah jeung salaki. Jaga salaki teh ce. Lain kudu ditalian. Lamun salaki salah geuingkeun. Lamun salaki benar tuturkeun. Siap mata sekali-kali mah ece teh deuketan salaki keur sare. Kulantaran mik pareum berarti geus wayah eureun. Sakitu nu kapihatur hapunten nu kasuhun. Jadi poho deui aing. Sakali-kali mah deketan salaki kersar. Salaki kersar deketan ece. Katayep ece teh diuk digigireun salaki. Tetep rarayeun aku ece. Aing teh makan ece pinuh ku kanyaah kitu. Netep aing melong mah pan beda. Kumaha cek ece tingali rarai salaki. Ya Allah, wajah inilah yang setiap malam batuk. Salah. Ya Allah, wajah aing teu kapanenge batuk pan. Ya hampura apanya? Ya Allah cek ece, wajah inilah yang telah memberikan kebahagiaan kepadaku. Wajah inilah yang telah membuat kami kenyang. Wajah inilah yang telah berjuang berkorban untuk kami. Maka jadikan ya Allah. Oh ulis rek dengan amplop ulis. Oh rek ih tawa haram jadah dah. Sungan aing rek nyawer aing geus ato pihewaeun. Ka mana rek ih diander eta. La ilaha illallah. Tiga balan kuring pakuwut tah si eta tah tukang kameramen tah. Tah. Eta lanceuk kuring tah panggedena. Kakak pertama. Lamun salat si eta mah lain ngilikan tempat wudu.
tapi ngilikan heula pasaran. Lamun aya pasaran teu tulus. Ulah salat dirinya. Nah, sieun. Atuh kuring teh pante eleh-eleh. Teu kudu sieun ceuk kuring panjang aing atuh. Letik-letik ya aing mau balik. Jangan panggil aku anak kecil paman. Kang lah ulah di dieu wayahna lah. Cicing panjang uing urang teh rek ngaji banyak sieun. Gitu. Darek lalu empatan eta. Pan biasana abi opatan. Supir, kameramen, keyboard, player. Tah. Eta tiluanana geus rek lalu empatan. Ceuk kuring ulah sarieun panjang uing atuh urang teh rek eling ka Allah rek salat menyasieun ku pasaran. Teu kudu sieun. Tapi aing ngomong gitu ge, sendal mah aing jadi cakel. Daripada aing ditinggalkeun haram jadah doang. Mending meh heulaan aing heuh. Inisiatif, lain sieun eta mah aing mah. Inisiatif eta mah gitu. Heeh, mata ingat kasih ulis aing bieu. Awak we beukah. Haram jadah. Oh, aing. Jadi tirag ieu ulis hukum ge ieu. Digana. Jadi tirag eta ulis keur leutik. Bodoh aing jalan ge eueuh ieu nya. Yo pasti saya tak keur empot-empotan we eta. Heeh, karagok asa keluar asa henteu eta jelema. Heeh. Moal karingnya nya. Moal hese, geus. Balik deui kana tadi cek urang dongeng. Teruskeun ulah ya. Iya jeung jam 11:30 Pak Kuwu. Lain ai ibu-ibunya rada resep anu lempengnya. Buat diorek saya temannya. Bo, nya kasalaki, lamunnya kosok degetan ku ece. Ya Allah, wajah inilah yang telah memberikan kebahagiaan dalam hidupku. Wajah inilah yang telah memberikan nafkah zahir batin kepada kami. Maka jadikan wajah ini wajah yang akan kami pandang di surgamu nanti ya Allah. Amin. Tentunya abah, pemajikan abah mahnya. Berarti abah mah sia. Atau waktu boga pemajikan abah mah. Allah. Deng teuing. Nyia roda ka Ciamis. Meuli sabun jeung sasagon. Ngaduda keur usum tiris. Mendingan nginum baygon. Tina rarai ece turun karena panangan tuluy kecaweg cekel ku ece. Raihlah tangan suamimu bu, rasakan betapa di sana terasa sasanggaleun. Kapan tapak macul, unggalan tanyakeun ka mana si Aki? Aki kuli macul di sawah, nini kuli ngore di kebon, barudak arulin di galengan, di baledogan ku letak curumut, curumut. Ayah sasanggalun leungeunna teh tapak berjuang kumaha cek ece. Ya Allah, jadikanlah tangan ini tangan yang penuh berkah. Karena tangan inilah yang telah memberikan kami kebahagiaan. Tangan inilah yang telah menjamin kebahagiaan kami. Tangan inilah yang telah menyokot aku. Naon atuh? Tangan inilah yang telah mengambilku dari ayahku. Naon atuh jurig? Siapa tekop aing salah atuh hampura we atuh. Atuh si bapak kok tapi kebatuk. Pasti bari hitut da.
Kapan heueuh aing sekolot mah gok batuk gek bersin brot hitut jadi be komplek aing sekolot mah matak lamun kadang ku incuna keur si aki keur kiih cer kiih brot hitut cek aki cek incuna teh cenah ih si abah mah ongkoh kiih tapi hitut cenah gitu ngan cerdas si aki nah jang kapan ai kiih hujan hitut guludug atuh hujan guludug mah teu endah nyapa kuunya lain ai kuwu tapi ongkoh seuri tapi peureum cong taringgalkeun yuk aing mah power we sabot seserian teh jelema ara reuweuh leungit Gusti olis leungit Bu kumaha cek ece bari nyekel leungeun salaki ya Allah jadikanlah tangan ini tangan yang akan menuntunku ke surgamu ya Allah tangan yang akan aku jingjing nanti naon atuh tangan yang akan aku genggam tak usum deui ulis aya mah eueuh naon lis ditu aya pasaran eueuh Jadikan tangan ini ya Allah tangan yang akan menuntunku memasuki gerbang surgamu. Hayang ece bebarengan jeung salaki masuk ke surga. Sing taat duanana. Sing sabar duanana. Itu. Sok. Lamun salaki ambek teu kudu ditembal. Geus. Salaki ambek popolotot tong ditembal pantangan eta. Kumaha tindihan langsung. Cager kayak asli na cek sok daripada ku ece ditembalan pas saya aing mah yakin dah tapi lamun salaki ece koplok sia merasa lagi coba atuh lamun aing datang kopi heulakeun lain hayu we namprak sia mah kumaha cek ece akang pan kamari abi kedah bayaran apal pan meureun poe Senin ka Bang Emok kumaha cek salakina ieu awak aing begang lain ku seueur begadang tapi na mikiran hutang pamajikan nginjem ka bank asal lieur parusing mikiranana nu diturut ngan saukur kahayangna pamajikan hutang nadi mana-mana kiridit PMM MBK jeung Kosipa lanjut lamun salaki ambak popolotot tong ditembal ceuk geus ece udah Bang udah sabar Bang sabar cek Bang udah daripada abang ambak-ambakan pilih yang mana Bang geus beres urusan cek cek teu percaya buktikeun siap Pak siap-siap anjir lamun cek nembalan haram sih pasti pas ya betul antuna pan salaki nyeuneu deui nembal sia sakali deui kepret ku aing sok pasea tuh geus teu ulah ieu cekel leungeun salaki mun salah geuingkeun mun bener tuturkeun jalan surga ece mah taat ka salaki ulah nempo salaki loba duit ulah nempo salaki teu boga duit walaupun suamimu bukan orang berduit walaupun suamimu bukan orang berpangkat sanajan salaki ece lain pejabat lain kiai lain ajengan lain jalma bener tuturkeun lamun omonganna bener kalakuanna bener kecuali salaki nitah maksiat geuingkeun tong dituturkeun kahartos jadi sanajan salaki ece jalma bodoh wajib ece taat ka salaki paham sanajan salakina lulusan SD pamajikanna sarnaja salakina SD tapi pamajikanna S1 S2 S cendol S mambo S campur wajib ece taat
Pamajikanana PNS, salakina tukang macul, wajib eueuh taat ka salaki. Tong ngaleyak salaki. Naon sia molotot ka aing? Ieu. Yuk silih geuingkeun. Tina leungeun salaki eueuh turun kana sampean salaki. Lihatlah, engkau akan melihat fenomena betapa di sana ada fenomena pemandangan perpecahan antar suku. Ada rombeheun. Ngantu ngomong doang aing ge sarua. Tingali cek ribuan kilo jarak yang kau tempuh lewati rintangan ngalewatan imah rangda. Atuh eta salaki eueuh lain teu hayangan eta kawin deui. Tapi dia hanya memikirkan menjaga hatimu agar semuanya meruju dan bermuara di surganya Allah. Apa kata suamimu? Dialah satu-satunya wanita yang kucintai. Walaupun sakapeung sok ngarudetkeun. Nahan. Ngomong naon mi ya? Bo. Lain. Aduh, ieu kakaran aing ngaji di penghujung aya nu jalma kasurupan. Biasana mah mimiti pak kakarak aya nu kasurupan teh biasana mimiti pengajian. Ieu mah di akhir di ujung ieu mah. Berarti alus sasajana ieu mah alus. Gitu. Tingali ku ibu geura sampean salaki. Ya Allah, di dinya aya tapak perjuangan. Berapa ribu kilometer jarak yang sudah ditempuh untuk memastikan agar rumah tangga ini berlangsung. Betul? Yuk sadayana bawa sakeluarga imah supaya selamat nepi kana ridho Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk angkat pandanganana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Beres dicekal suku na, nah nggak eta eueuh bakal lingsem hate. Nah kitu teh kartos teh, komo lamun salaki rek ini tigawe, jajapkeun kana panto, osok ngajajapkeun, tara, jajapkeun atuh nepi ka panto. Begitu salaki indit, bapak, dadah, cek salakina, assalamualaikum, jawab eueuh kumaha jawabna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu nu kepiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.